Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kesuna anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng harta tinemu dosa bagian kagenap belas. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tidinya mah para laku Bapak RT diterangkan yen maksud mah tayalian nganter Nyi Supiah. Sanggeus Bapak RT nerangkeun yen anu boga maksudna Nyi Supiah harita keneh dadak-dak Nyi Supiah nyarita anu maksudna nanyakeun tina perkara nu jadi anakna leungit. Atuh kaduana nanyakeun tina perkara kaayaan di patempatanana kulantaran geus sakitu kali bujangna maraot. Anu satuluyna meh menta penjelasan tina perkara nu jadi salakina remen taya di imah. Sajeroning Nyi Supiah keur ngadadarkeun permaksudanana jeung nerangkeun tina perkara nu sajen-sajena Bapak Mardi sirahna tungkul bari unggut-unggutan. Cek Bapak Mardi, dupi ayeuna ngabantu naon Imas teh? Numawi Abah kumargi kurusuh teh sinareng pokona mah rasjig. Abdi teh ngalegog wae teu barang bantu naon-naon. Waler Nyi Supiah bari panon neuteup ka Bapak Mardi anu harita sirahna teu daek cicing gawe unggut-unggutan. Sawios ari teu ngabantu naon-naon mah tah ayeuna kieu numutkeun cek perhetangan ku ayana Imas teh. Dina wangkid ayeuna kengeng disebatkeun nuju aya dina katagiwuran manah. Laras Abah Nyi Supiah sediukna radang sedekah hareup. Ade ku Abah dijelaskeun persoalan anak namung langkung ti payun. Abah bade ngayakeun panalekan ka Imas. Nah kinten-kintenna moal matak janten bendu upami ku Abah dibalakakeun. Moal Abah atoh wae diterangkeun mah balik-balik kanan teu disawurekeun tinang tos kanggo abdina moal weleh janten angen-angen. Nuhun atuh ari tos kitu mah mung langkung ti payun mugi keur Imas ulah percanten ka Abah mergi Abah mah mung sakadar cukang lantaran derma kapuntangan tulung nya sifatna ku salira Imas. Ari percantenna mah teu aya deui iwal kedah percanten teh nyatana ka pangeran. Moal bendu ieu teh Mas upami ku Abah dijelaskeun Bapak Mardi nyarita deui ka Nyi Supiah siga nu panasaran kara pamikirna sok sieun matak ngaruntagkeun kana pikirna. Abah mugi sing percanten kana batin abdi 100% kalayan wantun disumpahna upami abdi bade ngaraos tu genah emutan sawangsulna upami teu dijelaskeun. Atuh nuhun atuh upami tos pol kitu mah puruluk leungeunna anu katuhu murulukeun menyan kana parupuyan anu geus sayagi ti tadina. Katingalina haseup menyan ngeluun kaluhur mani mucuk kalawan kaambeuna kunu araya mani seungit angin-anginan. Sanggeus meuleuh menyan Bapak Mardi sirahna mani melenguk teu sirikna gado adak kana dadana dibarengan bibir gegereyeman. Panon duanana dipereumkeun kalawan leungeun duanana ditumpangkeun kana lahunan. Lamun kitu teh mah Bapak Mardi ku waktu harita keur mujasmedi rep sidakap silaku tunggal manteng munajat kanu kawasa jembarna ka para kaluhun anu maksudna deuk menta pituduh tina kaayaan rumah tangga Nyi Supiah. Kira menang saparapat jam ti santas kitu derak-dak Bapak Mardi nerangkeun saperkara tina urusan anakna Nyi Supiah. Pangna teu aya teu pupugoh teh cenah aya nu julid dipikeun ku hiji jalma lalaki ngan pikeun ngaran jeung dedegan eta nu miceun budak teh teu diterangkeun. Tidinya nerangkeun tina soal bujang-bujangna maraot teh ku ayana perbuatan ti hiji jalma kalawan di eta patempatan aya dedemit nu nampeu baris ngaroga hala anu aya. Dina panutupna Bapak Mardi nerangkeun yen salakina Nyi Supiah teh boga kalakuan anu teu dipikarido ku pangeran. Mun hade dibeletakeun pisan mah salakina teh sarua jeung nginjem harta banda bari jeung narohkeun nyawa anu hartina mah ngalakukeun munjung.
sakumaha penerangan tina urusan salakina Nyi Supiah anu katelah jatni kawi harta pantes dek diterangkeun munjung ge kulantaran eta dukun anu katelah Bapa Mardi nyahoan kana asal usulna jatni kawi harta ngalakukeun munjungna teh kulantaran baheula kungsi babarengan ngan keur Bapa Mardi mah teu kungsi dituluykeun kulantaran ku sieun teh anu akhirna Bapa Mardi jadi dukun nepi ka kiwari ngadenge penerangan kitu ti Bapa Mardi beungeut Nyi Supiah ditinggalina teh meuni sepa teu beda ti kapas kalawan katingali leungeun duanana ngeleper awahing kurowas jeung teu sangka salakina ngalakukeun jalan nu teu mata munasabah. Abah, Nyi Supiah bari panon ngalimba. Dupi salajengna kumaha atuh sinarang kanggo abdi kadah kumaha. Kanggo Imas mah cek pangimut Abah, tong patos diemutan teuing sinarang teu kedah hoyong terang balukarna. Najan tuang raka teu sasanggem ka Imas ge, tinang tos awal akhir ku Imas kauninga. Mung ti wangkid ieu ku Imas kedah di Bandungan anu leres-leres. Sinarang ulah digarewahkeun malih keur kajang RT oge omat ulah dek cacarita kanu sanes moal Abah ular Bapak RT tah nu mata keur Abah ti ayeuna mumpung Abah dikeresakeun keneh ku pangeran ku melip dalam dunya dek amanat kasadayana babakuna mah kanu marasih keneh kagungan Ibu Rama omat keur urang mah ulah dek munjung muja ka kayu batu urang mah kudu munjung ka indung muja ka bapa sanajan cek paribasana boga kolot siga tunggul kahuru catang karumpak ge ulah dianggap api lain indung kudu dianggap pamunjungan bapa dianggap pamujaan geuning sok rajeun aya basa karuhun urang baheula pepelingna keur ka urang anu wajib dipunjung dipuja teh tayalian anu disebutkeun guru ratu wong atua karo lamun seug urang bener-bener ngawula tur bener-bener miratu kadinya insyaallah mal waleh hirupna aya dina kasalametan mung sakitu wae Imas mugi sakali deui ulah janten emutan teuing pokona urang kedah cengeng percanten kanu kawasa sinareng perkawis putra insyaallah jaganing getoge baris patepang sareng urang hatur nuhun Abah mudah-mudahan sakumaha piwuruk ti Abah ku abdi tiasa dilakukeun kalayan nyuhunkeun pidoana anu salajengna kumargi waktos parantos sonten bade sakantenan permios wae kalayan sakali deui mugi Abah kersa ngahapunten Nyi Supiah anu satuluyna bebeja dek balik kalawan ngasongkeun leungeun duanana ngajak sasalaman ka Bapa Mardi sanggeus kitu ku siwal Nyi Supiah ngodok loket sok nyimpen duit 100 perak dina lahunan Bapa Mardi mun kitu teh mah kaingatan merena eta duit ka Bapa Mardi teh bari gancang Nyi Supiah nangtung kalawan rada ngejat ngadeuketan panto kulantaran Bapa Mardi dibere duit ku Nyi Supiah teh meh-mehan teu daek nampa geus kitu Nyi Supiah jeung Bapak RT katut bujangna anu katelah omod tarurun ti imah Bapa Mardi kalawan geus ngaleos balalik kira dina pelebah pepengkolan ka imahna Bapak RT Nyi Supiah ngarandag bari nyarita ka Bapak RT yen manehna moal nyimpang deui kulantaran kaayaan waktu geus meh nincak kana wanci magrib tidinya mah Bapak RT jeung Nyi Supiah papisah anu satuluyna Nyi Supiah jeung omod lah lempang deui baralik ka imah kalawan na lempangna garancang naker anu teu kungsi saparapat jam geus terepi ka imahna jepret Nyi Supiah muka kunci panto geus kitu bus arasup jeung bujangna mod cetrekeun listrik Nyi Supiah bari asup ka kamar kalawan cucul-cucul disalin cetrek brai listrik caang maning ngemprai dikontakkeun ku omod anu satuluyna manehna ngojengkang asup ka kamarna mukaan kameja disalin ku kameja paranti barang gawe sapopoe sanggeus cucul-cucul disalin gek Nyi Supiah diuk dina kursi dibarengan ku humandar siga nu ngarasa bingung ku ayana tas manggih penerangan ti hiji dukun tina urusan nu jadi salakina anu teu disangka satungtung buuk yen salakina boga laku lampah kitu menang sawatara menit Nyi Supiah ngajentul bari ngalamun mikiran kumaha pipetaeun di akhir ceuk pikirna sieun ngarambat ngamale kana dirina
geus kieu mah di mana isuk ning geto salaki aing balik dek di Bandungan anu bener-bener kalawan dek diintip di mana manehna keur sare kitu gerendang ceritaan tina hatena Nyi Supiah. Sanggeus nyarita kitu dina batina Nyi Supiah curing hak panon mencrong kana panto hareup dumeh ti luar kadengina aya sora nu keketro kana panto. Jung Nyi Supiah nangtung tuluy ngojengkang mukakeun panto berang-brai sing horeng anu keketro kana panto teh salakina anu katelah Jatnika datang. Geuning engkang Nyi Supiah nyaritana lemes nakar kalawan make dibarengan ku budi anu marahmai saolah-olah meuli hatena nu jadi salaki. Atuh ku ayana basa kitu ti Nyi Supiah pikeun Jatnika siga nu bungaheun nakar nembalalana ge make jeung seuri kalawan make noe sagala rupa kana gadona Nyi Supiah. Saya masa saha Nyi? Pugo akang teh tutuluyan ka Jakarta nyaeta terus nguruskeun perkara barang jeung babah liang jin jeung pokona make tah lila sotena nungguan jelema nu nyokot duit teh kakaraha hasil kamari kitu ge can kabeh engke teh kudu disusul deui ka ditu ari barudak kamarana tari iseun. Jatnika wiharta bari ngareret kalawang anu ka dapur. Lumawi Kang Nyi Supiah ujug-ujug cipanona ngalimba. Perkawis kamari mah ngaraos asa keung cuang ciung duaan wae sareng omod. Margi titi mah maot dinten kamari malih dugi ka dipulasarana ngandelkeun Bapak RT wae itu ieu nage. Abdi mah teu terang-terang margi kalaresan teu nyepeng artos pangaji saketip-ketip acan. Keun wae ari geus patokanana mah dalah di kumaha moal hade dikali deui geus paeh mah tong loba catur itu ieu jeung teu kudu anjuk ngahutang ari eueuh mah cukup brus wae kubur tembal Jatnika. Ngadenge kekecapan kitu pikeun Nyi Supiah dina batinna ngarasa mentegeg ceuk cohagna mah mani asa gari halna kera sakumaha caritaan Jatnika wiharta. Tong boroning pangkat Nyi Supiah benang disebutkeun geus kolot pantes deuk ngarasa teu geunah ge kana kekecapan nu jadi salakina. Cacakan si omod ge nu kasebut bujangna tur can pati dewasa make ngarasa sebeleun ngadenge omongan nu jadi dulunganana kitu teh samalah make ngojengkang ti kamarna ka dapur. Mod kulon cing minta cai euy dewek hayang nginum mendingan tap si lain ka dewek teh. Ngadenge caritaan kitu gancang omod nyician cai teh kana gelas anu teu lila dibawa ka patengahan. Sok gelas diisi cai teh dituna dina meja hareupeun dulunganana. Mendingan tep wae si lain teh mod. Panyanten teh teu acan sumping kan teu ka kuping ulur omod bari ngaleos deui ka tukang. Nyi kamar anu dipapiliun saprena ganti kuno bersih jeung ulah digiridi kuno sajian paragi akang sare. Gening asana teh mendingan nyari-nyari nganggo gaduh emutan bade kulem nyalira sagala. Nyi Supiah ngarasa kaget dume salakina nyarita kitu anu tara-tara ti sasari. Tari segala rupa teh Nyai mah sok babari boga sangkaan teu puguh sare sorangan sotenan lain salawasna ngan dina saminggu 2 kali nyata malam Jumaah jeung malam Salasa. Ari kudu diterangkeun mah ku ayana akang boga permaksudan kitu teh taya lian pituduh ti hiji jalma anu nyaho hartina mah ti hiji dukun. Kulantaran akang basa kamari balik balang siar teh tuluy nyaba ka hiji patempatan anu aya karamatna. Tapi ieu mah lain nu kasebut munjung estu bersih jeung deui bet piraku pangkat akang kudu daek munjung anaman keheulaanan ceuk hiji jalma pananyana akang lamun hayang nambahan cukup ku harta banda kalawan hirup aya dina kanugrahaan salawasna tiap-tiap malam Jumaah jeung malam Salasa ulah sare rejeung anu hartina kudu misah ti pamajikan. Nya ngamimitianana dina peuting isuk ninggang pisan malam Salasa. Sugan wae atuh hirup urang teh beuki senang da karasana mah moal ku batur. Tah kaditu pangyimpenkeun Nyi kembang jeung minyak sengit kade kapiceun mangkaning menang ngajampean. Pikeun Nyi Supiah diserenan rampe jeung minyak sengit kuno jadi salakina teh batan daek ngampihan mah anggur ngahuleng sirah melenguk banget semu berem bibir anggur balem teu lemek teu nyarek.
Dina sawatara menit Jatnika ngarasa bengong ningali kaayaan pamajikan anak kitu teh, tapi teu lila Jatnika wiharta nyarita deui kieu. Piah, cik akang dek nanya ka maneh, naon sababna sok datang-datangan kitu? Teu pupuguh bang kenu. Nah maneh teh geus ngarasa bosan rumah tangga jeung urang teh? Atawa boga rasa kurang sugema tina soal kakayaan? Sanes ku soal teh sugema urusan kakayaan Kang, mung kanggo abdi ngabandungan salira akang rai poe teh asa beuki benten. Nah beda dina urusan naonna make nyebutkeun rai poe asa beuki beda sagala. Tanya Jatnika bari mencerong kana beungeut pamajikanana dibarungku beungeut jeung daun ceuli bareureum. Eta we bentenna teh Kang, kapungkur mah di mana teuing remen angkat-angkatan, kalayan remen-remen tarakulem di rorompok. Tapi nah aku ayeuna bat jadi kitu. Ari kahoyong abdi mah sagala rupihal terus terang wae atuh. Kanu janten bojo teh ulah sumput salindung. Ieu mah kumaha paribasa bade ka ditu bade ka dieu bari sareng teu aya buktosna. Eueuh buktina. Dasar awewe tukang ngaleungit rejeki. Piah, sakali deui urang dek nanyakeun ka maneh, ari boga kakayaan sakieu lobana jeung imah sakieu gedena, tur gedong kalawan pertek ku paparabotan teh, nah ladang naon? Ladang korupsi atawa ladang ngagarong? Panyaho ladang kurucileuh kentel pejit nu jadi salaki, dibelaan molor nyang korah dinusuni, dianggal ku batu, disimbut ku halimun. Kari-kari ayeuna geus kieu buktina, make nyebutkeun eueuh buktina. Oh janten ku ayana seueur raja kaya kieu luyuh layah teh upami sacara kitu mah ladang munjung pangintennya. Ieu Kang Jatnika upami teh mah anjeun gaduh permaksadan kitu teu janten wagelanana asal kanu janten bojo terang-terangan ulah sumput salindung ulah dibuni bau blak-blakan kumaha carana pamegat terhadap kanu janten istri. Dadina aya akhir barangkali mah tenang tu nu jantan istri kababawa batan hirup seueur raja kaya menang teu munasabah mah mending hirup lara barang sakwe puguh deui. Piah teu nyana boga sangkaan kitu kanu jadi salaki. Munjung piah lamun urang boga laku lampah munjung sumpahna menta tumpur ludas tah, menta urang pae teh sampurna ulah dipaparin harkat darajat saumur-umur, ngarti? Tong nganggo nyumpahan anjeun Kang Jatnika kedah watos kana salira mending ge angken wae kalayan enggal ngarobih adat sumujud kanu kawasa dah hirup urang teh moal ratusan taun. Kumaha? Urang sumujud kanu kawasa? Moal dek sumujud moal lantaran urang boga raja kaya sakieu lobak libukna lain raja kaya ragrag ti kahiyangan tetep menang iti kuri diri pribadi seumur urang sakieu geus kakokolotan can pernah ngadenge aya jelema dibere rezeki ragrag ti langit. Piah sangkaan teh salah teuing. Kang Jatnika naon deui piah? Masih kena aya kapanasaran maneh cumarita ka urang? Gedaprak budalkeun caritaan maneh sugan nepi kang ngabudah wae sungut maneh. Kang Jatnika a'udzubillahi min dalik ulah dugi kang ngalisankeun kitu make nyebatkeun moal sumujud kanu kawasa sagala. Sing emut Kang, sing emut. Hirup urang di dunia ieu teh kersaning saha? Tong bujang urang kasebutna manusia. Dalah uteuk tongo walang taga. Roh gogodongan ge saha nu ngerasakeun, saha nu kagungan. Ulah kagungan manah kajen nyeri sakarat batan malarat Kang Jatnika. Sing lebar kana salira, sing hawatos kana turunan. Nyi Supiah bari ngenyang leungeun salakina anu harita dina waktu Nyi Supiah nyarita kitu pikeun Jatnika nangtung kalawan deuk ngalios. Teu peduli tolol. Kesenangan jeung kanugrahaan moal karasa ku batur, moal nyusahkeun
kadengeun ya namun sakira-kira maneh boga rasa kasieunan yen ieu raja kaya sakieu lobana anu disebutkeun ku maneh ladang munjung sabolo samerang nyamuk tong daek barang pake kana barang nu ti urang kariekeun kabeh ku urang dek duduruk teu aya pamanganana mangga teh teuing bujang-bujang soal anggoan dalah diri abdi dek dibinasa ge mangga teh teuing abdi ridho abdi ikhlas batan jadi bugang nu teu dipikarido kalayan dilaknat ku pangeran kitu kekecapanana ti Nyi Supiah anu netelakeun pikeun dirina teu hayang boga harta banda ladang teu munasabah anu hartina kajeun paeh manan kudu kabawud kana jalan nu kotor nyaritana kitu teh pikeun Nyi Supiah bener-bener wanina make jeung mencrong sagala kana beungeut salakina anu harita Jatnika panonna mureleng teu ngiceup-ngiceup dibarengan ku ambekan ngahegak siga nu capek awahing ku ngarasa nafsu ku ayana omongan tinu jadi pamajikanana sanggeus neuteup beungeut Nyi Supiah teu kanyahoan hiu cebet koceak Nyi Supiah ngoceak tarikna kara bari beungeut nyuuh kana meja disusul ku ngaguk-guk cerik dumeh ditampiling anu sakitu tarikna kudu jadi salakina geus kitu mah teu dipirosea leos Jatnika ka dapur nempo bujangna anu katelah omod anu harita eta budak lalaki teh keur cinutrung deukeut kandang hayam pipireun imah bari cimata merebay omod atuh eta budak teh mending ngarenjag satakerna dumeh digerowan kudu jadi dununganana bari jeung ngagorowok bade pekerseun naon gan tanya bujangna ngalieu ka tukang beri sorana dumareda beungeut manis sepa coba kamar papiliun beresihan kelawan sepena ganti kuno bersihnya sarung anggal nage ganti deui kuno bersih jeung deui tiap-tiap malam Salasa jeung malam Jumaah teu meunang aya nu asup tong boroning batur dalah maneh ge teu meunang kajaba poe sajana ngarti mangga gan walar omod bari jungdang tunggeus kitu manehna gancang nyokot sapu jeung laparagi ngepel teu leleda omod beresihan kamar papiliun spray jeung sarung anggal kabeh diganti kudu bersih mani ngareplak barodas ari Jatnika mah teu santas nitah kitu ka bujangna kalawan tasmikeun spray jeung sarung bantal nu bersih goledag kekedengan nang karak di kamarna bari panon ngaherang ku cap kiceup nuteup kana lalangit siga nu anteng ngalamun bujangna anu katelah omod sajeroning barang gawe meresihan tempat sare di papiliun mungguh panonna mah teu boleh ngaliekan wae ka dunungan awewe anu harita keur nyuuh kana meja bari ngaguk-guk ceurik samalah pikeun omod dina waktu harita cimatana milu ragragan ngarasa mangkarunyakeun kanu jadi dunungan awewe ditampiling teu pupuguh kudu jadi salakina anu harita Jatnika wiharta sanggeus nampiling pamajikan mah teu ngareret ku sabelah mata jongjon wae nang karak bengkang sorangan di kamar bari panon kucap kiceup lamun seug aya nu wani ngadeukeutan ka Jatnika dina waktu eta memang siga nu keur ngalamun mani anteng nakar teu kitu ge lain siga deui memang jeung saenyana keur ngalamun anu hartina sok sanajan waruga Jatnika teu adug-adugan ge mungguh dina batina keur perang sabil lamun perang sabil teh mah antara batin anu bersih dihurup ku batin nu pinuh ku ragad kalawan dirojong setan jeung iblis anu ngaraga sukma kana dirina tapi bongan keteguhan iman ngan sahiji tur geus sakitu kaheubelanana direntog ku hawa dunya antukna pikeun katebelan iman Jatnika mun hade dijelaskeun mah laas kalawan namun diandalkeun kana waktu rea mah geus nincak kana wanci magrib atawa geus deukeut kana waktuna nu tomper kari nangtukeun jeung nunggu kumaha geletuk batuna kecebur caina ngagambarkeun lalakon hirup manehna dina mangsa ayeuna geus nincak kana umur kurang leuwih 40 tahun sanggeus ngalamun sakitu lilana korejat Jatnika wiharta hudang deui bari ngagegero ka bujangna anu keur beberes di kamar papiliun bade naon gan tanya omod bari panonna mah teu boleh ngareret kanu jadi dunungan awewe nu harita Nyi Supiah masih keneh nginghak ceurik geus beres bebersih teh Jatnika wiharta nanya bari panon ngadila ka pamajikanana Pak parantos gan coba panglimakeun kana abak pinuhan urang dek mandi
parantos pinuh gambak mah ular omot bari nutupkeun panto papiliun. Sanggeus ngadenge caritaan bujangna nyebutkeun cai dina bak beus pinuh, kojeng Kang Jatni ka tukang tuluy asup ka kamar mandi anu maksudna deuk beberesih. Sajeroning Jatni kawiharta keur ngusai mandi, bujangna nyamperkeun ka Nyi Supiah bari ngaharewas kieu. Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.